nasi Kang Jamet bararo tarasi arah kimochi diarahkeun Kang Jamet marake dasi Jamet marake dasi Jamet teh anu nya teh nya anu awewe anu jangan rendil teh gerbukna mun diharerang koseuneu aing mah aing teh keur bahagia ayeuna teh aing teh dicitah ku Bu Abri nu tadina aing rek ngala naon sih ngaranna supa ieu teh supa Jarami kapanggih Bu Haji teh Bu Haji Abri teh ngomong kieu cenah Yayan mah daek teh kuli naon tuh ngobah-ngobahkeun manuk cenah di ditu atuh aing bahagia dibere duit ku ieu ku Bu Abri citah kuli aing teh jadi nangan supa ieu na ge supa naon supa Jarami na mending aing kuli ayeuna mah Kang Jamet marake dasi arah kimochi kimochi arahkeun Kang Jamet marake dasi aing mah kumaha teh nu mana nya sawahna nya nu Bu Abri teh nu lega pisan atuh da sawah teh aing mah kuli ya soalnya beda untuk beda mah moal berhubung kuli jadi kudu kuli ieu mah mana atuh sawahna bagian nu Bu Abri teh itu mah bagian Bu Haji tuh Bu Abri belah mana atuh nya aing nu sawah aing we mah digade-gadekeun na aing lega kieu aing meni endah mana nya anu loba manukan aing rese anak atunya oh iya meureun nya nu bagian Bu Abri mah nu ieu tah ieu nu Bu Haji ieu jeung Pak Haji anu ieu Bu Abri ieu ka dieu ieu sigana mah da mun teh salah urang mah ieu moal salah moal ieu tuh tinggal di ieu tinggal dibuat ieu dibuat di naon sih digitukeun teh kayakna di gubuk gitu naon sih aing tararoho deui aing orang Sunda tapi teu nyaho aing teu inget mana deh para tiga nage aing ripuh tumpang ge ripuh mana atuh manuk lagi teu katemu po saya ngubahkeun tuh belah ditu geus rame belah ditu mah aing katinggaleun mana jalanna ge ripuh aing jalan ge ripuh tuh gedeung heula ieu teu katempo jalanna manuk geus loba mana sih pati nyekelna kapan sih aing mah salah jalan bieu ieu aya cagakan aing mah sawah ge aya cagakan aing aya si Ece ngata ke sawah ce si Ece mah ditanya teh cing wae bisu sugan ce manuk ngebahan manuk ce geus ngebahan ya loba tuh di Citakuli ieu ce ku Bu Abri manukna geus loba nya ce loba hayang ala tuh ala mana ce hiber aing mah embung manuk eta mah ala tuh manukna loba mana ce hiber oh nya loba nya ce nya yeuna kan aya nu kieu mah kamu nempo banget urang mah sieun ce jangan dirontok ce cuma rupa-rupa ya mana ce ya teh ce manukna rek asup aya ye sawah ini sana ce ye hayo rek asup aing boga ieu kebon nya ce nya boga urang mah teu boga ce hayang pasihan mah oh ieu tah naon gawean gawean anu di Citakuli mah urang mah hayu wae ce mana itu tanya kana ya teh ce iya oh belah dieu salah berarti nya ce nya aing mah balik deui kan itu kada suhung aing mah manuk teh sok nyolongan wae ieu ya ce tolong pare padahal mah isuk-isuk mah bawa sangu narantang ce bere jeung tongkol jeung sambal tarasi gedaeun jeung nasi acida itu Citakuli ce aduh kumaha deui tuh ce
Ari cita kuli mana usaha mah naon we nya. Penting halal. Ulah sok budak badog. Oh, mau apa jalan zaman kokolor. Kokolor. Corona. Corona lain kokolor mah di celanaan. Salah atuh lain kitu. Kumaha, Cek? Eta mah gapakeun aya. Si Ocha mah Sia kitu oh, bahkeun sia. Oh gitu. Oh, da teu nyaho kan mah anyar mah urang teh di dieu teh kuli teh. Ya denge Cek, ai kuli di dieu sabaraha duit ieu di Bu Abri? Mahal. Baraha mahal teh? 50.000. Aing mah kuli 15.000 mah. Dia atuh kulina. Waduh di dieu mah asli 50.000 urang kuli 15.000. Mah mungkin meureun. Dadai kanan. Apaan itu iya kuli iya bah ngabarkeun ieu Ngabarkeun si manuk manuk, cenah cek Bu Abri cenah maneh teh yayan daripada ieu mah cenah tuh gebahkeun manuk urang cenah dibere duit ke 15.000 cenah urang mah alhamdulillah we keur meuli beas cenahnya daripada Dia mah di hiji. dia kuli ngagebot 50.000. Ih di saha eta teh di Bu Haji? Heeh. Ih aing mah geunin Bu Abri mah murah ya marena. Lamun dibere beas 100.000. Hebat amat 6 liter. Di urang mah 6 liter 3 bulaneun mah. Hah? 3 bulan. Mah udah geus sacepret teh ya geunin sasendok nganguna ge. Berarti nah dia atuh di Oh, dia gede. mah make duit ge. Pakai duit naon dolar tuh? 100.000 laki-laki. Mulai laki Oh, 100.000. lalaki 100.000 Aing mah tuh boga salakina mah. Ih aing mah. Nah, Boga salaki batur mah mungkin kurang digadakan salaki batur. Itu ngagadag nu batur. Teu meunang geus dicarekan zamanya. Teu meunang. Mah ngeunah moal. Jadi kumaha ieu teh mak? Nu bener nu bare di dieu mending mana? Hah? Mending di mana ieu teh kulit teh sebenarnya. Atuh mending di dieu aya nu ngulikeun mah bisa teu gawe na. Ya, gawe masalah gawe kumaha engke, beuti gawean heula lah. Ai teu bisa mah. Anu ngulikeun ge rugian teu bisa gawe na. Itu bisa gitu atuh pan udah di ini, udah disebutnya udah di booking gitu. Jadi kan harus dibayar meureun mah. Gitu mah geus di gawean mah tuh bisa dek tidak daek. Itu mah harus dibayar. Heuh. Oh gocap gitu mah. Urang 15.000, urang meta deui ka Bu Abri we engke lah. Heuh minta deui ka dieu. Heeh, nya mudah-mudahan. Mah kudu meuli beas ge. Mah sebenarnya mah santer mah mah laukna kan Aya udah laukna minyakna. juga Minyak eta berarti teh saparapat. teh nyahonya 5.000. 5.000 mah sarua jeung di dieu di dompet setengah. 10.000. 5.000 di urang mah 5.000 naraek mah nya KBG. Lieur Jaba hese usaha teh nyakeun kolorna kieu mah. Keur kolorna kan, Keur keur kolorna. Soalnya ieu tadi cita kuli we dan niatan kana suka lember. Suka Pasti lember. suka Suka ieu Jarami. jarami ngan salah wae suka lember geus ceuli Suka lember kudu ka gunung. Oh, naik mendaki gunung. Kan itu ka Aing mah gunung cara Barat, rangke. lomba. Oh, mun ka gunung naik sepeda bisa tuh, Mak? Bisa tuh. Mau skuter bisa tuh, Mak? Bisa. Aing ini jauh euy, enggak gunung balu ka itu. Bon karet tuh. Karet, bon karet, bon Ada cipres. dia kebon kebon di dia dulu. Loba tuh. Kebon naon? Bon cipres. Cipres teh naon sih, Mak? Samara. Cara baheula mah. Camara. Atuh pan itu Camara mah meureun. Aing mun ulah luhur. Atuh ka aja nu teh tangkalna Camara mah. Ai lempang mah meureun dihandap. Tetep we mah aing urang ke naik ka luhur ngegubrak ka handap anu modar meureun. Atuh modal mangke dikubur ku urang. Kos minggu siap wae. Atuh dina jungkrang mah. Jungkrang naon? Jungkrang itu wahangan. Aing jungkrang Babeakeun. wahangan. Hus! Tuh, Pak, loba manuk, Pak. Urang oge salah ngebahkeun manuk mah lain kitu. Geus kumaha atuh? Syeuh. Husya! Husya! Husya. Husya! Husya. Husya! Husya! Oh, Cuma di dinya. Nu penting manukna hibar. hibar tuh, Mak tuh. Aing. Katukangna atuh lieu katukang aya manuk henteu ka ditu. Mana? Air balah itu nya. Apa ieu lain anu Bu Abri meureun belah itu mah? Sarua anu Embung lain Bu Abri mah embung tadi kulian. Oh, Mun ieu kulian urang handu kulian wae urang mah gawe mah kudu di kulian. Ibadah ulah dikuli wae Ibadah. Ibadah mah salat. lain salat wae ibadah mah loba. Sorba. Urang salah berarti nya. Hus! Siap. Terus ya, hoya. Hoya, gawir. Hus. Jamet. Hoya, jamet. Hus. Nah, itu mah jamet. Hah? Jamet teh budak leutik teh anu marake bukna kahuruan teh geuningan. Mun jamet teh satu nyawa jamet kan. Mun jomet nyaho teu. Jomet teh kejo samen. Nah, eta geuningan. Mun eta mah jomet urangnya usok neangan. Ieu mah jamet beda. Budak laleutik bukna harerang kahuruan teh geuningan bukna teh mah.
lain kahuruan meureun di eta di naon naon di kosipuhan teh anu kitu di warna di warna meureunnya mun kulit bodas diwantek eta mah mun teu diwantek dimakan latek bener eta disebut jamet anu kos kitu mah jamet teh urang mah muka panggil jamet teh kadang mah ge jomet ke jo samet teh anu isi dekah eta mah jomet urang sok pabuh daharan hayang kene ke jo nang samet kacida eta mah kosok aya di muludannya muludan rajaban urang mah disimpen mah nya si sangu teh urang ye menang hiji balik deui urang mah ganti tiung ganti baju mah balik deui bener nangan jamet eta atuh urang mah kitu balik deui ganti deui ganti baju ganti tiung menang deui mah jomet teh kabar siki ha henteu era da jerona ge da urang mah atuh bingung menang lok japuh ngeun mah dagingan jeung japuh makana urang nyokot deui kitu mah jadina mancing wungkul supaya sedekah resep we kitu urang mah teu nyokos budak leutik urang mah budak leutik kan kitu nya mah hus hoya hus ayo mah kade ce ayo kade mah mun labu gabe sorangan angkat sorangannya iya teh si Sari Yayan tangkeun Yayan keur naon sia dasar sia kadieu deui naon coba kadieu tadi itu coba Yan keur naon sia pasti keur culang-colong sia nya nyolong naon sia kamari ge sia berbi aing diculong ku sia mana ada aing menang manggi kamari itu di bale di ditu sawah itu sia menang manggih puguh berbi aing alik naon sia kadieu coba aing nanya sia rek naon keur di dieu aing mah keur naon aing mah keur kulit ti saha di Bu Abdi aing mah kulit ini tah aing da kamari aing dicitah dia bieu ka imah deui Bu Abdi teh ka ditu ece cenah dia lain teh ece ditah ka sawah ayeuna loba manuk urang nu dicitah mah keur iraha bieu urang mah urang karak datang ieu bieu mana citah iraha kamari karak bieu datang deui mana dicitah ti kamari waduh aing datangna pan ayeuna aing meureun embung aing di dieu sarangan tadi urang sarangan di embung aja embung aing kamari derbi hah ayeuna salah kuat kamari berbi nu urang aing dicitah kulit aing mah nyaho aing dicitah kulit embung aing 15.000 urang 15.000 mana embung